Dipicen lebar ya keju di lemari teh guys, ku abi dek didamel cemilan we ahana atuh udah 25.000 pisan. Satilas ngadamel bolu ketan ninganan didamel nestil mozzarella ieu teh ya tarigu tepung panir disamaraan ameh enak. Gole-gole kana tarigu terus kana endog kana tepung panir terus we dua balikan. Mayan menang 3 siki ge simpan we na kulkas 30 menit. Wah hayang gara-gara digoreng ieu teh. We teu jadi geus effort abi masak. Ngan urang nah teu ngambay nya. Anu ieu ngambay. Bener ieu teh enak teh guys, acep ge kabita. Pilihan kejuna hungkul acep mah. Saya nu dagang atuh da diteun abi mah matak mending nyieun. Da disamaraan deui ieu teh guys, tos enak tadi ge nu meunang nyamaraan teh. Rep ka jero-jero. Nyeruput kejuna hungkul we acep mah.